sadayana, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng Miss Intan dina video pembelajaran bahasa Sunda. Tah dina video kali ieu Miss Intan bade masihan materi pangajaran 8 tentang kasalametan di imah jeung di jalan. Materi anu kahiji Miss Intan gaduh dongeng. Dongengna teh judulna nyaeta Bangkong Sombong. Katak sombong. Dangukeun nya. Di sisi balong loba sato anu nyieun imah. Lamun peuting rame di sarada. Sakadang bangkong teu eureun-eureun Kang Kengkong. Patembalan jeung sora sato anu sejena. Torojol datang sakadang kadal nyamperkeun bangkong. Kadal ngomong, "Hapunten bangkong, tetembanganna ulah tarik teuing." Cek bangkong, "Imah-imah urang, nya kumaha urang we atuh." Lain kitu, anak kuring keur gering, ayeuna teu bisa sare lantaran kagandengan, cek kadal. Salah saha boga imah deket imah kuring. Lamun teu narima, indit wae ti dieu, cek bangkong. Ngadenge omongan bangkong, kadal balik deui ka imahna. Sakadang bangkong terus wae tetembangan, nepi ka teu nyaho yen tita tadi manehna diintip ku oray cai sagede leungeun budak. Sakadang bangkong teh disamber ku oray. Sakadang bangkong nu sombong teh teu bisa tetembangan deui. Tah, mung sakitu dongengna. Jadi dongeng ieu teh nyaritakeun tentang bangkong anu sombong. Ya, jadi dongeng yang barusan Miss Intan bacakan itu menceritakan tentang katak yang sombong, kodok yang sombong ya. Pada suatu hari di pinggir kolam ikan itu banyak binatang yang membuat rumah. Nah, kalau malam itu suka pada bunyi ya, suka berisik gitu. Nah, terus si katak ini nggak pernah berhenti bersuara gitu ya. Nah, kemudian tiba-tiba ada kadal datang menghampiri katak. Kemudian si kadal bilang, "Maaf katak, nyanyinya atau bersuaranya jangan terlalu keras." Terus kata katak, "Ya rumah-rumah saya, gimana saya?" katanya gitu. Terus kata kadal teh, "Bukan begitu, anak saya sedang sakit. Sekarang dia tidak bisa tidur karena dia mendengar suara berisik dari si katak." Terus kata katak, "Salah siapa punya rumah dekat saya? Kalau nggak mau, kalau nggak terima, kamu pergi aja dari sini," kata si katak ya. Mendengar katak berbicara seperti itu, kadal kemudian pulang kembali ke rumahnya. Nah, kemudian si katak itu terus saja bersuara ya, sampai dia tidak sadar bahwa telah lama dia itu udah diintip sama ular besar ya, sebesar tangan anak. Nah, kemudian si katak tersebut dimakan oleh ular. Nah, jadi si katak tersebut tidak bisa bersuara kembali, tidak bisa bernyanyi kembali ya. Anak-anak, pesan yang dapat diambil dari dongeng tersebut adalah kita itu tidak boleh egois ya. Kita tidak boleh memikirkan keinginan diri kita sendiri. Ya, seperti pada cerita bangkong sombong tadi nya, siga dongeng anu bangkong sombong tadi. Tah ayeuna Miss Intan bade lebet kana materi harti kecap tadi. Dina dongeng bangkong sombong meureun aya sababaraha kecap anu ku anjeun sadayana henteu dipikahartos nya. Nomor hiji nyaeta aya balong. Balong teh kolam nya artina teh. Nu kadua sakadang. Sakadang teh artina seekor. Nu katilu eureun. Eureun teh artinya berhenti. Nu kaopat patembalan.
patembalan teh artinya bersahutan. Nu kalima torojol. Torojol itu artinya tiba-tiba. Nu kagenep hapunten. Hapunten teh artina nyaeta maaf. Nu katujuh tetembangan. Tetembangan teh artinya bernyanyi. Nu kadalapan gering. Gering teh artinya sakit. Nu kasalapan sare. Sare teh artina nyaeta tidur. Nu kasapuluh lantaran. Lantaran teh artina nyaeta karena. Nu kasabelas ngadenge. Ngadenge itu artinya adalah mendengar. Nomor 12 yen. Yen itu artinya adalah bahwa. Nu ka-13 leungeun. Leungeun teh artinya adalah tangan. Nah, itulah beberapa arti kecap yang ada di dongeng Bangkong Sombong tersebut. Anak-anak nanti bisa baca kembali, bisa dipelajari kembali dongeng dan arti kecapnya. Sekarang Miss Intan akan lanjut lagi ke materi selanjutnya yang ada di pengajaran 8. Nyaeta kasalametan di jalan. Nu kahiji nyaeta make sabuk pengaman, memakai sabuk pengaman. Nu kadua make helm, memakai helm. Nu katilu mentas di zebra cross, menyeberang di zebra cross. Nu kaopat nurutkeun aturan lalu lintas, menuruti aturan lalu lintas. Nu kalima tong ngebut di jalan, jangan ngebut di jalan. Tah eta aya 5 contoh kasalametan di jalan. Tah barudak sadayana ayeuna urang lebet kana materi ngaran pakakas. Nu kahiji nyaeta pacul, nu kadua arit, nu katilu bedog, nu kaopat linggis, nu kalima kampak, nu kagenep ragaji, nu katujuh singkup, nu kadalapan garpuh, nu kasalapan palu. Tah eta sababaraha ngaran pakakas. Upami bade ngapalkeun tinggal diputer ulang videona. Ayeuna lebet kana materi terakhir nyaeta nyusun kalimah basajan. Nya naon ari kalimah basajan teh? Apa yang dimaksud dengan kalimah basajan? Kalimah basajan nyaeta kalimah sederhana. Contoh nu kahiji aya kecap angkat, kecap bapak jeung kecap ka kantor. Upami disusun anu bener jadi bapak angkat ka kantor. Anu kadua kecap nuju, kecap nyerat, jeung kecap mida. Lamun disusun jadi kalimah basajan anu bener nyaeta mida nuju nyerat, mida sedang menulis. Nu katilu kecap sapeda, kecap numpak, jeung kecap dami. Lamun disusun jadi kalimah basajan anu bener nyaeta dami numpak sapeda, dami menaiki sepeda. Nu kaopat kecap nyandak, kecap cai, kecap haneut, kecap dani. Upami disusun jadi kalimah basajan anu bener nyaeta jadi dani nyandak cai haneut, dani membawa air hangat. Nu kalima kecap santi, kecap ka, kecap ngiring, kecap Bandung. Lamun disusun jadi kalimah basajan anu bener nyaeta jadi Santi ngiring ka Bandung. Nah anak-anak, mung sakitu materi anu tiasa didugikeun ku Miss Intan. Mugia materi anu tos didugikeun tiasa dipikahartos ku urang sadayana. Jadi materi pengajaran 8 cukup hanya sekian. Jika ada materi yang tidak dimengerti, boleh langsung tanyakan saja
aja ke Miss Intan. Ya, semoga video pembelajaran ini dapat membantu kalian mempelajari materi bahasa Sunda pengajaran 8. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian harus mengerjakan latihan soal. Boleh sambil menonton video pembelajaran karena semua jawaban di latihan soal ada dalam video pembelajaran. Hatur nuhun, wilujeng enjing, wilujeng tepang deui. Dadah.